Pan maneh mah tugasna ngajak, tapi pan ieu aju ngadoa kituan Musa. Ngan diijabah mah diijabah geus kuat-kuat teuing mah ngan eta atuh make jeung hayang fasruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Das ayeuna mah pitakeun bae Gusti, abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pantang jeung Nabi urang mah teu pernah ngomong ke situ. Teu pernah ngadoa kitu Kanjeng Nabi urang mah diciduhan Kanjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya katarak diusir. Mulanya sholat subuh diciduhan. Tenang Kanjeng Nabi itu diusah. Unggal ada sholat diciduhan. Hiji waktu nu nyiduhan Kanjeng Nabi panjelas ke mana ieu nu nyiduhan teh. Keke muriang apa naon teh cenah teh. Ieu nu nyiduhan eueuh mata sholat subuh teh tuh wajib bae panjenengan teh neangan Kanjeng Nabi Muhammad teh dana. Neangan nu nyiduhan teh ka mana beunang terang gering muriang bener. Kula biasa diciduhan istiqomah ka Kanjeng Nabi teh. Haji eueuh ka mana ieu gua teh muria ampura Muhammad. Wah ieu mah teu bisa nyiduhan teh cenah teh. Kula cenah nina ngageuna ka Kanjeng Nabi teh. Muhammad diciduhan teh maneh maneh teu nanaon geus lah walau kualimat kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam karima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kanjeng Nabi teu perlu lamun urang keur liwat anu nyiduhan goblok bareng teh. Aing teh nyaho urang bojong. Tolong bareng teh. Aing turunan aing di bojong robak kene goblok. Geus kawat bae. Dan belum cara untuk berkumpul. Tak begitu,